Sarwani, janda ieu di urang saha bae jandanya. Seueur sebenarnya mah janda di urang teh. Kan urang teh poho. Sarwani terus Hadi nu janda kamari ge ngomong, "Pak, saya janda cenah." Yati. Bah. Yati. Naon, Bah? Astagfirullahaladzim, si Yati ada digorokan ku kolot lu ngajawab. Yati. Atuh naon, Abah? Diuk. Ada digorokan ku kolot tembalan. Atuh tadi ku lagi nembalan. Tembalan naon? Abah yang naon? Yo, abah yang nanya yo poho abah ngaran janda nu di lembur urang saha bae. Urang abah karak ingetna Bi Sarwani tah hiji Sadi janda. Bi Siti, Bah. Pan sia mah nyebut ngaran abah Sukri. Atuh abah mah lalaki janda, ieu teh janda. Bi Siti, Abah. Astagfirullahaladzim ulang ngalunjak atuh ka kolot. Pan Abah mah lalaki, atuh pira aku lagi nyebut ngaran Abah. Atuh Yati ngomongna Sukri pan atuh Yati mah anakna Sukri. Janda ieu mah janda sahabat. Bi Siti. Oh, Siti. Astagfirullah. Tadi ngomong, nu kenceng ngomongna. Tadi cicing beruan tuh ngomong-ngomong. Saya Sukri. Siti, Bah. Siti. Belut arangel kagak ieu paraban unggal poe. Kemarana ieu nyarumput gitu. Cih. Angel kepanen nih mah. Mana teu boga anak buah, capek sorangan nih mah. Berarti Teh Siti jeung Teh Sarwani ieu nya. Karek inget abah. Berarti lamun di beres kira-kira diterima teh teh. Terima. Atuh lah jeung dong sagala beas. Dong mah teu beas doang. Ya pan kula ngomongna terima, Bah. Kira-kira diterima teh mere beas ulah pake endong sagala. Kira-kira Terima. oh. Kitu namanya jawaban. Terima berarti nya. Beas be nya ulah pake endongnya. Ini satu. Oke, isukan mulai beas ya jangan endong ya ke kameri. Ya. Woi, bos, Pran. Biasa ye mantau belut. Kalau dah ya belut nama yo. Gak ada hulu sia. Kadulu eueuhan. Itu mah aceng gondok kabeh. Justru belutna kemarana burin. Si. Cedak deh jadi anak buah aing. Ih, embung lah. Digaji. Embung aing mah. DP ya DP. DP ya. Ya. Mana? Ya. Ci, udah dia tuh. Cepet gak duit mah sia gawe encan. Pancana DP heulan yo, aing mau dae keur DP-an mah. Sedek teh gawena. Maraban ieu doang, maraban ieu. ngajakan ieu dong yo. Ci dae keng ge, ka di mana ditu? Gawe tinggal diuk doang. Geus. Geus ge ka imah aing bae. Di mana? Tah. Kayak gua Sherlock. Geus. Nomor ke nomor HP nomor. Nomor HP? Udah. Ke telepon gua aing. 08 Ayo. 38 Ayo terus. di sana kapan-kapan. Ih, lalagan bae. Geus. Geus. Aing balik lan. Ulah nyampe teh sia. Beres berarti ya nya. Wah, Abah mah lamun kerkes kieu kudu diberi kopi ieu mah. Si ngomong naon? Henteu, Bah. Yati. Hai. Abah jenkeun kopi. Tira aku ngorok kopian. Heeh, enak dijieunkeun. Ulah pahit-pahit. Walau poe padahal diomongan be cicing bae. Untung nggak bikin nggak laki mah yang diasupan ke penjara anak nakal gue gitu. Siti Sarwani. Bah. Kopina eueuh. Pan abah mesen kopi lain susu. Kopina eueuh. Oh. Ngomong atuh di tadi kopi na. Tadi geus ngomong. Beli ke kameri. Mana duitna? Naon orang abah minta kopi jeung susu. Mana duitna, Bah? Duit be cepat sih. Beli ke kameri nya.
Murah di itu mah, daunnya mahal. Hei. Salaman heula. Ih. Tah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalma kamarana ieu lembur serepi amat. Cih. Biasanya yang badag jalma. Coba ini kan jalma lah ya. Sugon kapanggih aing dek ngajak ngopi bae ye lah. Cih. Ibi kang sadi ye bagus amat. Ibi kang ye tep ye. Wah nyapun aing ye. Yes. Ih, peneng ka tiang risik kabat di tiang risik ye. Pindah ke guing gedeng di ge. Entar ngakor penjama kita gotong ye tiang risik lah kabat. Nabrak aing bae deui. Ibi kang tuh. Ngorok, Nanti kayak ngerokok. Coba sih boga rokok tuh. semoga Ih, Malen, teu boga be teu ya. boga. Ih, bosen aing nek ngerokokan sebae beureun. depan kuduna bos mah kitu. Bos si bos, bos, banyak duit bos. Ih, goblok. Kudu bagi ke anak buah. Rok. Kan mana? Bikang geus rok. Mana? Tuh. Geus aduh. Saya tah. Tanya ini. Coba tengok. Yang mana, Neng? Soren ya. Tadi nggak jawab. Sudah mahal deh. Ih, sejam aja. Tinyo aing loba duitna beureun. Keluaran pal duit sia. Di tangan. Pancen aku aing borok. Ya, bakal itu mah nyakal duit aku mah. Hah? Nyakal duit aku mah. Nyaran ge. Ih, itu. Neng mana, Neng? Rok keburu. Coba aja. Siaran di mana? Tuh turun. Ka Google besar lu. Pancen bukan nomor di tuh. Gue mah kudu makai nomor. Geus tuturkeun kayak orang penting anjang geura. Ngajak orang gue boga. Ih, penting mah aya. Itu. Kopi segala eueuh deui. Bisa panjang ya mah urusanna jeung si Abah. Masih warung. Wah, sana yang namilukeun ya. Kalau ya. Wah, antep lebih kang. Bahkan mangkal. Bos, lah udah mata bos lah. Oh, duitan bos lagi. Lihat lagi. Ini kenapa tuh? Rusak gitu ya HP di tadi ya suaraan aing. Ora, kunaon ge? Waalaikumsalam. Iya coba aja kan HP rusak gitu ya suaraan di tadi orang nyetel HP karak HP meuli. rusak. Iya, apa tuh kunaon rah? Suaraan pugu. Celir urah tah torek tah. Itu kadenge gitu tah gandeng. Jadi lurah. Ayahnya. Atuh emang ayaan tuh. Ih, Pinter siapa teh? atuh lah tuh aya gambaran deuleu. Lurah. Saya kapanggil anak aing tuh aing teh meuli kopi datang-datang. Nu mana? Kapanggil anak aing tuh Nu mana? anak aing meuli kopi tuh datang-datang. Nu mana? Anak lurah. Meuli kopi, kita meuli kopi tuh datang-datang. Oh, ke mana? Ke mana? Jauh gitu. Astagfirullahaladzim, pan tadi aing geus ngomong HP rusak. Ya, Suaraan. Kumaha sih mah ih teh sok nyambung kali ngomongin sia ih. Oh, anak lurah nu mana? Pan anak lurah loba. Nyakeun anak aing. Oh, Keur meuli kopi. oh ke mana? Nyaho tadi ka mana meureun coba ditali teh datang-datang. Kumaha ge? Ih coba hadekeun tah. Yang ge sirup. Nawa. Mana kopinya ka dia ada. Hei. Larissa. Kopina eueuh. Larissa. Tadi nyana ngomong kopina eueuh. Eta anak lurah. Henteu pan aing meuli kopi. Ceknya tadi kopina loba cenah ba nu kopi susu apa kopi kapal api? Apa besi susu? Tadi nyana ngomong, "Oh, kopina cenah." Kopina eueuh. Oh, Cing, halunyek ka budak. Kita meuli kebal-kebal kopina. lurah ye.
Aduh, kumaha tuh ieu aing ngopi. Atuh teh nyaho ye. Kumaha tuh ieu teh aing ngopi. Atuh mulai kan itu ka Atuh kumaha tuh ieu aing ngopi. Kan itu ka lurah lah. Aing ngopi. Ih aing puyeng ke lurah, aing balik lah. Woi. Woi. Terus balik. Lanjut tadi balik ngaributan aing bae.